Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu deui sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jajara carios si Kucleuk Rusia budak angon. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyali rasok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia mancok kana dongeng Mang di mana we ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin oge dilancarkeun sagarubinanya tong hila birojong ditaroelan tombol sukrep. Atuh mangoge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados tenyang kolong ting kana waketos. Urang sami-sami dangukeun deui kumaha atuh terasna ieu carita si Kucleuk. Sok kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu cagetunda ngeunaan babentar saparakan canu kiwaring geus boga rancang. Ayeuna mah urang caturkeun deui si Kucleuk jeung Mang Juha. Sabada beres ngarit mah laju we atuh rek marulang ka imahna Mang Juha. Satengahing perjalanan bet kudu ngaranapan kajadian nu matak reuwas. Basa keur jongjon lempang aya nu gorobas tina rungkun. Nu tetela gedingan bagong anu kacida gedena. Hi, bagong geuning jang. Aeh nyawe bagong Mang, lain anjing geuning. Euleuh mani sagede kitu. Hi, awas Mang, rek nyuruduk tuh. Bener we eta bagong teh geus taki-taki arek nyuruduk. Mang Juha geus sepa beungeut na soak jika nama. Geus kabayang lamun diceruduk bagong teh tangtu bakal goreng balukarna. Bagong kadenge sasagerok geus kitu mah balesat atuh bagong teh arek nubruk rek nyuruduk. Si Kucleuk kentak kajeleng ka hareup bari ngacungkeun iteukna. Sedengkeun ari Mang Juha mah gentak nereke naek kana tangkal jambu. Bagong nu nyuruntul teh laju diacungan iteuk. Bari jengku si Kucleuk teh diomongan. Aneh eta bagong teh mani ngaraneg. Rek naon sia maneh bagong? Sok sia. Wani maju ku aing dipepeg eta hulu teh. Aing mah moal sieun ku sia. Sakedapan mah eta bagong teh ukur melong merhatikeun ka si Kucleuk. Kawasna bae bagong oge atuh teh sagawayah lantaran eta jalma teh geuningan cenah wanian beda jeung baturna anu katempo soak laju naek kana tangkal jambu. Segerok bagong teh sesegerok kawas anu nyingsieunnan ka si Kucleuk. Tapi si Kucleuk teh kalah ka beuki teuneng ludeung. Nanaonan sia maneh teh bet sesegerok jiga anu nyingsieunnan uing. Uing mah moal sieuneun. Sok rek kumaha. Pokona mah lamun maneh wani maju ku uing pasti bakal dipepeg. Bagong teh katempo atuh mani ngahulang ngan bae teu lila. Bagong teh taki-taki di arek nyebrut narajang ka si Kucleuk. Bener we teu lila eta bagong teh laju nyuruntul sirintil atuh arek nyuruduk. Mang Juha anu nempo si Kucleuk arek disuruduk ku eta bagong atuh mani reuas. Inggi si Kucleuk teh cilaka. Ngan bae basa eta bagong nyuruduk ka si Kucleuk. Si Kucleuk bisa ngakiwarkeun panarajang eta bagong plos atuh bagong teh milepas. Mang Juha kiwari mah hatena rada regreg. Teteh lageuning cenah si Kucleuk teh mani rikat. Bisaan dina nyingkahan panarajang eta bagong. Alah, salamet jang. Kade tuh tinggal itu. Eta bagong teh arek narajang deui jang. Tenang Mang, ulah salampang. Keun ku uing bakal disinghareupan deui. Suruntul bagong teh nyuruntul rek nyuruduk deui kiwari mah panarajangna teh beuki garang. Eta bagong teh geus kahudang amarahna. Si Kucleuk pasami leungeuh eta bagong rek narajang tetep tenang bari taki-taki we ngamang-ngamang iteukna.
Nu maksud nama lian di arek disingkahan arek dibabuk we cenah eta Bagong teh. Ngan oro kaya eta Bagong teh lumpat nate mani tari kenaker gerakana munggu cepet. Atuh kusi-kusi cilik teh ukur bisa digiwarekeun we ngajaul ka luhur. Ulu Bagong milepas nenggar kana tangkal jambu anu keur dicicingan ku Mang Juha. Geplug Mang Juha teh raga tuh manisoakeun wangkaning dihanap de kapan aya Bagong. Aduh, alah Jang, tulungan Mang ye. His, aduh his, hi. Eta Bagong teh arek nyuruduk we ka Mang Juha anu ngagoler. Puguh we atuh Mang Juha teh manisoak. Memeh eta Bagong nyuruduk tapi kentak si kuclek ngagajeleng bari ngababukeun itu kena cilebet kena pisan kana beuteung eta Bagong nebikeun ka ngakibeg atuh kadenge sorana teh mani kukuikan. Sok sia, kumaha wani maju narajang di ku aing ditambahan. Alah, nuhun Jang. Aduh, untung we kaburu dipepeg eta Bagong teh. Lamun diantep mah meureun tonggong Mang teh bakal cilaka Jang benang disuruduk. Nya Mang, sok gancang hudang. Mang tungguan di ditu tuh di tempat anu aman. Keun bisi nyuruduk mah ku uing bakal dising harepan deui. Nya heug Jang, Mang nungguan di ditu ngan kadejang kadeh bisi cilaka. Lamun sakirana ujang geus teu sanggup pikeun yang harepanana mah leuwih hade urang rumpat Jang. Daripada urang teh cilaka kangaranan hateungar ku eta Bagong geus kabayang ku Mang. Moal teu matak udah badi Jang. Wangkaning eta tuh tinggal itu mani sihungan kitu eta Bagong teh. Nya keun lah moal sieun uing mah Mang. Keun hayang nyaho nah masih keneh wanieun narajang deui ka uing. Eta Bagong teh acan kapok. Cek si kuclek eueuh riuk-riuk kasieun. Mang Juha laju atuh jurung gunung hudang geus kitu mah laju we ngamanehna teh ngajauhan cicing di tempat nu rada aman. Si kuclek nangtung pancuh merhatikeun ka eta Bagong. Bener we eta Bagong teh jiga nama masih keneh panasaran jeung deui katempo beuki ka hudang ngamarahanna. Sorot panonna beuki ngempur hurung. Katempo eta Bagong teh kiwari ngawahan. Kawasna bae eta Bagong terek narajang dewe ku panarajang anu leuwih rongga. Panarajang anu leuwih karang ngabahayakeun. Suruntul Bagong teh nyuruntul dina kecepatan gerak anu leuwih cepat batan tadi. Si kuclek sadar kana kayaan. Basa mireungeuh eta Bagong ngabalasat kentak atuh ngabalicet nyingkahan panarajang. Baringan sakilat itik nanti dibabukeun kana bujur eta Bagong. Ngan bae eta Bagong teh jigana mah geus suhur ti bakal dipapag dibabuk ku eta ieu kena si kuclek. Gentak eta Bagong teh bari ngalabuhkeun maneh plos atuh sambaran itu teh nyamos ukur ngakan tempat kosong. Curung gunung kiwari mah Bagong teh hudang dibari ngabalikeun di awakna. Si kuclek oge atuh mancuhkeun di tangtunganana masang kuda-kuda saega diri bikeun yang hareupan di eta Bagong. Anu katempo arek narajang anggeus-anggeussan suruntul Bagong teh nyuruntul dina kacepatan anu pohara luar biasana. Tapi si kuclek hanteu cileureun atuh kentak ngacaul ka luhur. Bari leungeunna teh ngarawel kana dahan tatangkalan kurawil. Si kuclek teh kugulantungan dina eta dahan tangkal kai. Bagong milepas. Malahan mah eta Bagong teh neungar dewe kana tangkal kai anu aya di hareupeunana. Cebrot eta tangkal kai teh atuh mani oyag. Dang daunan nu gararing mah nebikeun kararageragan. Katempo Bagong teh jiga anu nyerieun sirah. Ibeg-ibeg bari jeung huluna teh digideg-gideg. Jelang atuh si kuclek teh langsung turun tina eta tangkal kai bari merhatikeun ka eta Bagong. Anu sakedapan mah acan wani deui maju narajang. Kunaon sia teh kalah kagigideg gitu lieur. Nah atuh ari sia bet aya ku balaguk tangkal kai bet diteungar. Sok rek kumaha? Dikitukeun teh eta Bagong teh laju we atuh sasagerok. Ngan bae hanteu katingali arek ketaki-taki narajang. Kawasna bae eta Bagong teh mikir dua kali geuningan cenah eta jelema teh aya kuling has. Najan geus sababaraha kali ditarajang teu weleh bisa nyingkahan panarajangna.
Lamun seuk diteruskeun oge tinang tuh cenah bakal cilaka. Eta Bagong teh terila atuh lacuy ngabarata kelumpat ngagrobas kanu bala. Si Kuclek ningali eta Bagong geus kabur jiga anu sieuneun geus hanteu wanieun atuh mani bunga. Sakomo Mang Juha mah mani surat lantaran dirina teh geus leupas dina ancaman bahaya. Alah, hebat maneh teh euy Kuclek. Tetela eta Bagong teh jiga nama soakeun geus teu wanieun. Nyamang mata kelumpat geus sieunneun ku uing. Tetela geuningannya Bagong ge boga ari kasieun mah sarua we jeung emang. Nya Jang, Bagong ge pasti boga kasieun. Tapi ke. Nah ieu teh Ujang teh bet nyaruakeun emang jeung eta Bagong. Lain nyaruakeun emang jeung eta Bagong uing mah. Nu jelas emang jeung eta Bagong teh sarua borangan. Lain nyaruakeun atuh Mang. Nya bener Jang. Tetela geuning Bagong ge nya sieun ari cilaka mah sarua jeung emang. Nu jelas emang jeung Bagong teh pada hayang salamet. Nya puguh we atuh tong boroning manusia. Najan satoge sarua hayang salamet. Hayu Mang, ayeuna mah urang mulang. Aman lah. Nya hayu. Eta Bagong teh geus moal kumawanieun deui ka urang. Halah bet aya we, bet teu hanteu. Bet diparengkeun panggih jeung Bagong. Ngan bae Mang mah muji. Tetela geuning Ujang teh wanian. Uing mah ngawanikeun maneh we Mang, dasanya nama uing ge sieun atuh ari disuruduk ku eta Bagong teh. Tapi lamun teu dilawan, tinang tu bakal cilaka. Pangkaning tadi teh rek nyuruduk ka emang. Nya Jang nuhun pisan, Ujang teh geus kitu belana ka emang. Alah, dan we emang mah jadi mikir itu ya. Ujang mah estuning bener-bener eueuh kasieun demi ngabelaan batur. Kaparan kamari oge Ujang teh geus melaan Juragan Darpan. Jelas anu disinghareupan ku Ujang teh garong anu ngabahayakeun. Sarua Ujang ge eueuh kasieun ngan bae emang mah jadi salempang itu Jang. Bakal aya buntutna. Kukitu kade Ujang kudu waspada jeung hati-hati. Nya lah Mang, doakeun we mudah-mudahan uing teh salamina di tayungan ku Gusti Anu Maha Suci. Keur uing mah moal arek di pikiran kumaha brehna we. Nu penting mah uing teh salamet we, hayang aya dina kasalametan. Nu lempang teu karasa ari ku ngobrol mah. Duanana teh geus tepi ka imahna Mang Juha karung laju diteuneun. Sok Jang dagoan sakedeung, emang arek masrahkeun ieu karung. Nya ieu juku teh kapan nusa karung mah lain Jang emang, tapi Jang Bahrowi. Nya sok Mang, uing ngadagoan di dieu. Si Kuclek teh ngadagoan we sisieun kana embe. Mang Juha anu ngoloyongan terkeun eta jukut. Terila oge geus datang deui bari ngajakan ka si Kuclek asup ka jero imah. Geus beres Jang mikeun jukut teh ayeuna mah urang asup. Urang tepungan si Bibi, pasti si Bibi oge bakal bungaheun. Lantaran ti mimiti poe ieu Ujang teh bakal cicing di dieu babarengan jeung emang pon gede si Bibi. Si Kuclek teh laju we atuh diajakan asup ka jero imah. Kasampak pamajikan Mang Juha teh keur kaparak-kaparak we di pawon. Basanya ho salakina geus aya mulang dibarengan ku si Kuclek atuh penasaran. Nah cenah buat dibarengan ku si Kuclek sagala rupa. Akan geuning geus aya mulang. Nah geuning buat dijajabkeun ku Jang Kuclek. Lain dijajabkeun nyi, tapi ku akang teh ngahaja. Jang Kuclek teh diajakan mulang ka dieu. Aduh tadi ge lamun seug teu dibarengan ku Jang Kuclek mah akang teh mata kecilaka nyi. Akang bisa wae balik teh tinggal ngaran. Akang teh arek disuruduk Bagong. Ngan untung we kaburu ditulungan ku Jang Kuclek. Tah ku kituna ku kieuna. Ieu Jang Kuclek teh ngahaja boge diajakan ku akang. Sina tumetep cicing di dieu. Jadi ira lalakonna mah kieu nyi. Barabat bae atuh ku Mang Juha teh dicaritakeun kumaha lalakonna nepikeun ka si Kuclek teh kabawa ka imahna. Pamajikan Mang Juha teh atuh ngabandungan pinuh perhatian dari anak.
Malahan mah akhirna mah teu kabeuratan, malahan mah atohe nu aya. Si Kuclek tadi aku malahan mah rek dianggap we cenah jadi anak kukut Mang Juha jeung Bi Iroh. Tekara sawan Cipeuting kiwaring geus sumanding. Di luar kayaan teh manis sepi jempling ugo tadenge we sora jangkrik jeung cih-cih batari ketarik. Ditempas ku sora cari cangkas. Bebence oge hanteu daek jempe. Jika anu mere ciciren lamun peuting eta teh ka eta lembur teh bakal kadatangan deui ku komplotan Garong. Dasanya na atuh bah bentar sabarakan cate kiwari teh keur laleumpang we. Geus naringgalkeun padumukanana. Kebat lumampah arek ngagarong deui ka imahna Juragan Darpan. Bari leumpang teh dibarungku ngobrol atuh. Sedengkeun jalan anu kaliwatan ku eta komplotan bah bentar teh ngaliwat kalebah padumukan si Kuclek nu ti heula nyata di saung butut teh. Untung we si Kuclek teh geus pindah lamun seug masih kene cicing di atas saung mah tinangku bakal cilaka. Lantaran bah bentar sabaraha kanca teh mariksa kaayaan eta saung. Boa ieu saung teh padumukeunna eta budak angon nyaeta si Kuclek. Nu geus kumawani ngagagalkeun kana usaha urang. Tapi kamana nya? Nya bah, jika nama ieu saung teh tempat cicingna eta budak angon, jelas kapan urang teh. Peuting kamari tinggal liwat kalebah dieu. Eta budak angon teh ngahadang urang di belah dieu. Tapi kamana nya bah? Moal kitu keur indit mah. Urang teangan atuh. Meunggeus teu kudu diteangan euy, ari eueuh mah. Ayo we ayeuna mah urang ganjang asup ka jero lembur. Urang kudu sagancang nang Garong nyokot di eta perhiasan deuleu. Ngan bae peuting ieu mah urang teh moal gagal. Lamun zeug enya dihalangan deui ku si Kuclek. Engke mah ku dewek moal dibere ampun, moal dibere omer heuy. Bah bentar geus henteu sabar hayang gura-giru we atuh ngagarong deui ka imahna Juragan Darpan. Malahan mah peuting ieu mah gede kayakinan lamun usahana teh moal nebikeun ka gagal. Bah bentar sabaraha kanca laju we atuh naringgalkeun eta saung butut kebat asup ka jero lembur pating keur digelempang gancang naker. Lila oge atuh atepi ka pakarangan imah Juragan Darpan. Kabeneran lembur teh aya ku sepi-sepi teuing. Ronda oge duka ting kamarana jika nama eueuh anu ngaronda urang-urang acan beuting eta mah teuing keur haroreameun ting kumaha bugu we atuh pikeun bah bentar sabaraha kanca mamamani laluasa cenah dina ngajalankeun pagaweanana. Sok euy eta gerak buka deui tulakna. Tetela eueuh nu ngaronda euy. Najan eta nu ngarondaan teu wani ngahalangan. Tapi najan gitu ari aya ronda mah urang teh moal laluasa euy moal jongjon. Azok gerapu ka deta. Tulakna euy rada dobrak ku sia ijon. Asok sia rada dobrak euy. Atuh si ijon teh talang ke laju we ngadobrak ka banto. Sedengkeun di jero imah Juragan Darpan jeung bojona teh geus tibra. Malahan mah teh ieu sadar lamun beuting eta teh bakal kadatangan deui ku eta Garong nyata bah bentar sabaraha kanca. Kangaranan Garong anu geus kahot. Atuh teu matak jadi ngagareuwahkeun kanu keur sare. Nyaho-nyaho bah bentar sabaraha kanca teh geus aya di jero imah. Kulutrak kiwari mah panto kamar ge beunang dibuka. Bah bentar teh atuh pangheulana asup paring manehna teh ngakajeleng ka sagigireun Juragan Darpan. Bedogna laju diantalkeun kana beuheung eta Juragan Darpan. Udang Juragan, aso azrakeun deui sia perhiasan nu kamari. Puguh we atuh Juragan Darpan nu keur sare tibra teh ngaradak lilir. Barangnya ho di kamar teh geus aya bah bentar sabaraha kanca atuh mani reuwas. Tapi henteu bisa ngalawan kangaranan geus diancam diantelan ku bedog. Ukur
Arab eueup we mani soalkeun. Alah, cahai teh, gening apa bentar. Ampun bah, ampun. Hehehe, nya ieu dewek sia. Datang deui penting ieu rek nyokot perhiasan nu kamari. Ayo sia Darban. Geura pasrahkeun eta perhiasan lamun hayang salamet. Nya mangga bah, mangga. Juragan Darban kapaksa atuh kudu masrahkeun deui perhiasan emas anu kiwaring geus kungsi dicokot ku eta Bah Bentar. Mitra waktosna parantos teh nyakapannya. Cageula dejar carita si Kucleuk Rusia budak angon dugi kadi urang teraskeun dina seri anu salajengna hamunten ayeuna mang nuju peuyeuh. Sakieu oge marada maksakeunnya. Tapi nu penting mah tiasa ngahibur kabaraya di mana wae ayana. Mang undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.